Assalamualaikum teman-teman. Wilujeng siang. Abi teh nemete aya telepon cenah bade aya tamu ka dieu teh. Aduh masak naonnya. Oh, nya di bibir teh aya daun sampeu diuner langsung bere digodog ku abi teh ieu teh daun sampeunana teh saurang teh sambal tolenyeng, coel daun sampeu cenah peuteut abi terus meser peut teuing mah ku abi teh cenah disepilnya teman-teman. Langsung abi teh bade ngagoreng lauk tawa bade diasakannya. Pokona mah di kumaha geuni ari raos mah lauk mah raosnya teman-teman. Saaya-aya we nu aya ku bade diasakan teh lauk tina kulkas ieu. Kenging tadi enying-enying ari sih ku bilang di kana kulkaskeun sugan teh mau aya tamu bade langsung we ku bade diasakan tuhnya teman-teman meuni 2 lapis kresekna oge teh bade digoreng heula bade diungkep diangeun teman-teman pokona mah raos pisan goreng lauk sambal terasi sambal tolenyeng aya peuteuy aya daun sampeu raos sok pisan pokona nama.